Matak sifat jelema mah hiji tong dek ngewa ka jelema salah, tong resep ka jelema bener. Jijing ya. Tong ngewa ka jelema salah, tong resep ka nu bener. Nah, jelema teu cicing dina hiji darajat. Kadang ayeuna salah isuk bisa bener, kadang ayeuna bener isuk bisa salah. Ibu keur nyaah ka salaki pan ridho nyebut bebeb ka salaki teh, da keur nyaah. Tahun hareup ragrag talak panggih di uleman keur pakaleng-kaleng jeung maru. Nah eudek ibu nyebut bebeb keneh moal kumaha ceuk ibu si bedul. Tina bebeb jadi bedul, jelema teh cicing dina hiji darajat. Ibu ti bareto nepi ka ayeuna lalajo kuring ceramah kieu. Kopiah henteu, gamis henteu, sorban henteu. Tapi entong waka monis, tahun hareup ulem deui eudek. Dek di udeng, dek di gamis, dek di sorban ngan ibu bakal boga panyakit. Kumaha ceuk ibu bakal aya bahasa euleuh leuheung.